Bismillahirrahmanirrahim. Wa alama jeung maparin uninga Gusti Allah Adama ka Nabi Adam al asma'a kana pirang-pirang ngaran. Ay asma al musammayati tegesna pirang-pirang ngaran anu dingaranan. Helah yang udut heula. Kullaha tegesna sakabehna itu musammayat hatal qas'ati sehingga qas'atun piring wal qasi'ah wal puswah wal pusiyah wal migropah teh panyuknya qasi'ah teh mangkok nabi kan kitu-kitu tak ku Allah dibere nyaho bi an alqo nah ku Allah maparin teh ngawurukan kieu babon panto sok Adam gitu lain. Allah mah beda alama Gusti Allah mah teu gogorokan kieu pada hadirin. Alama Gusti Allah mah teu gogorokan kawas kieu ento babon panto subakun janela turutan ku Nabi Adam teh lain. Tapi bian alqo ku yen nibakeun Gusti Allah bi qalbihi dina hatena Adam ilmaha kana ilmu na Allah disimpan ilmu di kana hatena langsung diwurukan kana hatena dari dasupna ilmu mah dina nalika piwuruk nepi kana hate gitu lamun pi dhahril qalbi lamun asup kana jero hate lamun teu asup kana jero hate mah pi luaril qalbi di luar hate mual apal ya mual apal sok jadi ngaji kayak gitu mun nalar aya soteh henteu leungit tatalaran tatkala aya fi dhahiril qalbi fi aqsal qalbi tatkala eta tatalaran nerap dina jero hate lamun fi dhahiril qalbi mah lamun di luar hate mah di luar hate model urang pan patalaran teh di luar kepala urang mah dina kitab tenang tina aing mah kalah geus di luar kepala naon ge cenah kitu percaya eta teh da geuningan begitu dites teh wah nu nyaho hiji acan cenah di luar kepala di luar kepala ieu dina ieu yo pan ieu di luar kepala lamun geus dina jero kepala mah babahari gitu lah dina dunia IT we aya sote di klik bisa muncul jawaban apabila jawaban tersebut sudah ada ayeuna urang neangan dina memori terus aya neangan abab anu klik berbet muncul lamun geus aya filena geus aya lamun tadina kakarek disimpen dina layar can di save kana hard disk atau kana memori najan diklik-klik itu ge semua muncul gitu ari harddiskna naon din hawa kurang harddiskna teh hate kolbu gitu lamun geus aya dina kolbu moal leungit palingnya poho saeutik palingnya poho lantaran naon lantaran loba virus jadi loba virus pan ngeleg cek lila loadingna teh da ieu teh file teh geus diteuneun tapi teu daek wae muncul nah itu berarti geus loba teuing virus nah kitu loba teuing virus aksal qalbi Allah mah nyimpen langsung plak kana hate karek terbuka ban ari nu di luar kepala mah sok ridu mawana ge sok ridu mawana ge nu di luar kepala mah buat ngumpuk buku ge ari apal henteu tulisan ge numpuk dari ditanya pan balik buk buruk buk pe ngajawabna teh sabab naon di luar kepala gitu logatan we renyak ari kabaca henteu
ti dituna paya ngarti paya ka hati ari giliran dibuka we deui ieu aksara naon. Tapi lamun geus pihak qalbi sabarieun geus Allah jampileun yang beda saeutik doang. Intina mun hayang boga kitu mah Rasul yang ngadauh man ta'allama ilman wa amila wa 'allamahu. Ngaji gitu Kang, cek guru gitu pan. Ngaji amalkeun jeung diamalkeun gitu. Eta teh. Hiji amalkeun, dua diamalkeun. Man ta'alla ngaji, amalkeun, diamalkeun. Man ta'allama ilman, wa amila, wa 'allamahu. Gitu nyambung eta teh. Ngaji, pigawe, diamalkeun. Amalkeun jeung diamalkeun. Disebarkeun. Buruhanana allamahullahu ma lam ya'lam. Buruhanana eta mah geus teu make huruf jawab. Langsung jawabna ge. Pan jawab tina man eta teh. Jawab tina man. Langsung eta teh allamahullahu ma lam ya'lam. Henteu fa'allamahullah. Henteu kitu, tapi langsung allamahullahu ma lam ya'lam. Allamahullah itu dua versi penafsiranana. Versi ahli syariat, allamahullah Allah bakal maparin ilmu nu anjeun teu nyaho, nu anjeun teu ngaji. Da eueuh perkara nu dibikeun nu beuki ngurangan, nu ngaleuwihan ku dibikeun kecuali ilmu. Ilmu mah dibikeun ngaleuwihan. Itu nu disebut versi ahli syariat dina ngahartian allamahullahu ma lam ya'lam. Tatkala dibikeun itu bakal dibere ku Allah nu urang teu ngarti, nu urang teu ngaji. Lamun dibikeun. Versi kedua, allamahullahu ma lam ya'lam menurut versi ahli hakikat. Allamahullahu ma lam ya'lam, ya pribadi kenging katerangan saur Al-Maghfurlah tersana apa petir Darul Ulum. Versi allamahullahu ma lam ya'lam versi ahli hakikat sahaja manu ngaji tuluy ngamalkeun tuluy diamalkeun. Allamahullahu ma lam ya'lam Allah bakal maparin ainul basirah. Ainul basirah itu adalah panon hate. Sekeutna panon hate. Muncek bahasa ieu mah bahasa Sunda mah waspada permana tinggal. Gitulah. Itu allamahullahu ma lam ya'lam. Tapi kudu nyusun ta'allama wa alam wa amila wa allamahu. Gitu nyusun. Mana sartiyah kan, sartiyah istifhamiyah. Man ta'allama ilman wa amila wa allamahu. Gitu. Najan ukur Fatihah nu ditepikeun. Najan ukur Fatihah. Nu disebarkeun dengan Fatihah da bisana Fatihah da ulah nyebarkeun nu teu bisa mah. Pokona mun ngawuruk ulah nu teu bisa weh. Capek. Kudu nu bisa. Da bisana Fatihah najan ukur Fatihah jeung syarat farduna wudu pake ku urang tuluy tepikeun. Ta wudu teh kieu, urang ge geus kitu ta wudu teh, gitu. Geus amila wa allamahu tuluy ditepikeun allamahullahu ma lam ya'lam. Itu buruhanana. Geus teu make pak jawab, teu make perantara. Allamahullahu ma lam ya'lam. Henteu fa'allamahullah, henteu summa allamahullah, henteu. Langsung allamahullahu ma lam ya'lam. Itu nanti maksud al-qofi qalbihi. Hese teh ngaji urang ngaliwatan prosesnya. Ngaliwatan proses.
Lamun Allah mapan bila tafsirin teh gini. Plok tuna kana. Teh kawas keimanan anu tajalli. Blog langsung dibikeun ka ma'rifatanana kana hatena. Plek tuna. Ngan peda lain udageun gitu. Alqopi qalbihi maka para nabi ka para rasul jeung ka jalmi anu dipilih ku Allah. Mantak dina alfiah kan wa fil laduni qala wa fi qadni wa qadnil hadbu aidon qadiafi gitu panina alfiah gitu saeutik. Jadi orang-orang terpilih ku Gusti Allah nu dipilihan. Para nabi, para rasul, para kekasih Allah alqapi qalbihi ilmuhana langsung kana manahna henteu lada ngapalkeun mun nabi masantren heula geus moal kabagea summa arada tuluy ngasongkeun Gusti Allahum kaitu kana itu musammayat al musammayati tegasna pirang-pirang anu dingaranan wa fihi jeung eta tetep dina itu lapad musammayat taglibul uqala ari ngalindihna ka pirang-pirang anu boga akal alal malaikati ka pirang-pirang malaikat. Sok ayeuna pan dites ku Allah biasa aya seleksi. Bisi anjeun teu percaya bahwa Adam leuwih mulya tibatan anjeun. Sok Adam sebutan naon nu aya makhluk kami ngaran-ngaranna nu aya di dunya disebutan nepi ka piring-piring nu kieu ngaranna piring, nu kieu ngaranna mangkok, nu kieu jadi lamun aya nu nanyakeun pan aya sok aya pertanyaan tirahannya ieu disebut piringna kitu tiraha ieu disebut ieuna wa allama adamal asma'a nu kieu disebut domba tirahannya kitu nya ti mimiti aya urang Sunda da urang Jakarta mah kambing gitu ngan peda ti Nabi Adam na ge geus dipaparin ku Gusti Allah. Panguninga eta teh jawabanana ukur sakitu wa allama adamal asma'a kullaha. Jadi Allah mere ngaranna teh. Diasongkeun ka malaikat sok ayeuna sebutan ku malaikat. Malaikat pakola teras ngadawuh. Gusti Allah lahum ka itu malaikat tabekitan. Barina anu ngarepehkeun. Nu ngajawab malaikat ambiu kudu ngabejakeun aranjeun kabeh ni ka kaula ay akhbiru tegasna kudu ngabejakeun anjeun kabeh ni ka kaula bi asma'i haula'i kana pirang-pirang ngaran itu musammayat ay haula'il musammayat in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh eta sadiqina anu bener fi anni dina saestuna kaula la akhluqu eta teu ngadamal kaula a'lamu anu leuwih uninga mingkum leuwih nyaho mingkum tibatan aranjeun kabeh au annakum atawa saestuna aranjeun kabeh eta hakku leuwih hak bil khilafati kana jadi khalifah wa jawabu syarti jeung ari jawab titik wa jawabu syarti jeung ari jawab syarat eta dalun anu nuduhkeun alaihi kana itu jawab syarti naon ma kalimah qabla anu samemehna lamunnya anjeun ambiuni bi asma'i haula'i lamun memang menurut pendapat anjeun annakum ahaqqu bil khilafah bahwa aranjeun leuwih hak wae malaikat leuwih hak jadi khilafah anehnya khilafah diisukeun khilafah digabungkeun Nabi Adam jadi khilafah eta teh naon pengertian khilafah nanya da ari khilafah mah itu sistem kepemerintahan itu dina bahasa Arab nah khilafah jalmi nu mimpin satu sistem tersebut itu disebutna khalifah gitu jadi lamun jelema anti khilafah geus hidupna sorangan gitu tamun di saka-RT-an khilafah RT 12 khalifahna RT gitu satu sistem yang dibangun dalam satu tatanan kepemerintahan itu dina bahasa Arabna disebut khilafah. Jadi ternyata mereka yang mengingkari yang tidak mau dengan adanya khilafah berarti mau hidup sendiri. Secara tidak langsung mereka lah yang tidak mengakui tatanan
tatanan satu tatanan kepemerintahan. Kunaon bet ditudingkeun ka umat Islam teh eta menjadi rieutna teh. Duduhkeun meureun khalifah teh cing cangkeling. Lamun di negara khalifahna presiden. Jadi bukan salah khilafahnya tapi salah khalifahna gitu. Diasongkeun lamun bener anjeun pemahaman anjeun bahwa annakum ahaqqu bil khilafah sok asongkeun naon? Menang malaikat tengah jawab sadayana. Jadi aya seleksi jadi muncak ayeuna mah disebutna teh naon eta teh? Tes kompetensi. Mengenai gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus tes kompetensi heula. Gitu kecuali di duka kepemerintahan desa aya tes kompetensi henteu nya. Kadu jepluk wae gitu. Tes kompetensi heula, Nabi Adam ge dites kompetensi ditandingkeun jeung sajen malaikat. Da perdebatan, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cek Allah nu ek ngangkatna Gusti Allah pan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Gitu. Wa 'allama Adam al asma' kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Tuluy Nabi Adam dites sebutan naon makhluk kami nu aya dalam dunia derengdeng ku Nabi Adam disebutan. Ayeuna bagian anjeun lamun anjeun bener berhak jadi pamimpin, jelaskan sistem kepemerintahan dan apa yang ada dalam satu sistem kepemerintahan itu harus bagaimana. Lamun ngablak-bak nah entar geus anjeun mantong jadi gitu. Balak-bak pek teh nyahona naon. Da baheula ge kitu ada tes kompetensi. Jadi ternyata benernya ilmu bersumber tina Quran. Kenapa ayeuna lamun rek jadi ya jadi anu ada tes kompetensi. Da baheula ge kitu Nabi Adam ge. Teu lulus dina tes kompetensi. Teu lulus. Gitu ngan pedah bedana teh sakitu doang, bedana teh. Lamun Gusti Allah mah geus teu lulus sudah. Lamun kiwari teu lulus, lamun sakieu kumaha? Kitu mah lulus gitu. Tah, ieu mah aya tanah doang. Mantap aut-autan ge kitu. Lantaran nya sok menjawab mah bikin aut-autan, jaksa saur Gusti Allah dina Quran. Gitu. Dina Quran tos dicarios deui Gusti Allah ge. Idza aradna an nuhlikal qura amarna mutrafuha. Papasaku piha padammarnaha alaihim tadmira. Tuh tinggali dina Quran tos dikitukeun. Idza arada an nuhlikal qura, satu tatanan bangsa ruang lingkup kecil adalah kuro. Kuro itu qaryah. Qaryah itu satu kampung. Lingkup besar mungkin negara, balad. Lamun Allah rek ngancurkeun satu negara, amarna mutrafuha. Jadi mun dia bahasa lempengkeun mah kieu, segala sesuatunya diputuskan oleh dunia. Ku duit gitulah. Segala sesuatunya diputuskan oleh uang. Amarna mutrafuha papasaku pihak. Maka bakal kepasekan di tatanan tersebut. Papasaku pihak padammarnaha alaihim tadmiro. Damarna tuluy bakal ngancurkeun kaula nu agung ka itu ahlul qura tadmiron. Ari tadmiron teh taukid segatna tekan masdarna masdar taukid. Padammarnaha alaihim tadmiro, maka kaula rek ngancurkan sehancur-hancurnya. Tegesna seluruh lini nu aya di tatanan satu populasi atau ekosistem tersebut rek dihancurkeun. Ideologi na bakal dihancurkeun, politik na bakal dihancurkeun,
ekonomi na bakal dihancurkan, sosial budaya na bakal dihancurkan, pertahanan dan keamanan na bakal dihancurkan. Tadmiro apabila yang menjadi keputusan mutrofuha. Sok ayeuna hayang jadi anu sanu gitu, itu keputusan anak eta nu mutuskeun eta. Mantak teu aneh akan terjadi kehancuran. Coba duit mah geus ulah hayang jadi anu gitu. Oh, itu jadi bibit-bibit kehancuran itu. Shadaqallahul adzim.